Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, urang pupuhan ieu catur, urang dadasaran ieu carita kumanjatkeun puja hakikat kadat Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah emprak merbayak dina ieu patempatan. Anu mudah-mudahan kumpulna urang sadaya dina ieu patempatan sing ngajadikeun hiji ciri urang sadaya tiasa kumpul babarengan dina surgana Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Atur rahmat kalih salam kawilujengan mugia kinuluran ka paduka Rasul unggul tur pinujul nu salalamina nyantoan syukur tara angkat dada koma takabur sangkan akur jeung dulur kalih batur. Teka kantun ka keluargana sahabatna tabiin atba'ut tabiin malah mandar etah rahmat sing maur ka urang sadaya anu bakal jadi calon ahli kubur, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat dina dengat ayeuna urang ngabahas tentang zikir. Naon margina sabab zaman kiwari loba jelema anu tara zikir ka Allah, tara ingat ka Allah, lolobana katungkulkeun ku HP, ku gadget, kajongjonan Facebookan, Instagram, nempoan status WA, bahkan TikTokan. Saking terlalu jongjona nepikeun ka poho waktu, poho ibadah. Pokna teh kieu atuh dararudat ngahilangkeun stres, bubuhing piknik teu bisa atuh main HP meh teu rudet. Saur Allah dina Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatmainul qulub. Nyaeta jelema-jelema anu ariman jeung hate maranehna jadi tentrem ku cara zikir ingat ka Allah. Sing ingat ngan ku cara zikir ingat ka Allah, hate jadi tentrem. Jelema anu iman mah piknik refreshingna teh ku cara zikir. Lain ulah ngome HP kan bae, asal ulah poho kana waktu, poho ibadah komo poho ka Allah. Urang kudu lobakeun zikir, ari zikir teh mengingat saha? Mengingat Allah. Da ku cara zikir mah hate teh bakal damai, tentrem, tenang. Terus apakah zikir teh diparentahkeun ku Allah? Atuh kantenan apan saur Allah dina Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei jelema-jelema anu ariman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir anu salolobana. Tuh geuning diparentahkeun ku Allah oge. Terus zikirna anu kumaha atuh lamun edek zikir? Saur pidawuh Rasul, afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Zikir anu paling utamanya eta la ilaha illallah. Jeung doa anu paling utamanya eta alhamdulillah. Lobakeun zikir ingat ka Allah saenggeus salat, zikir heula tong mikum-mikum gajleng. Cicing heula zikir ngadoa, lainna loba kahayang penta ka Allah. Waktu tereh ijabahna doa teh saenggeus salat. Tah kumargi kitu, hayu urang sadaya ayeuna lobakeun ibadah zikir ka Allah, kurangan ngome HP, da ku ngome HP mah sagala rupa ge jadi hoream. Mudah-mudahan ku ieu pangaosan keimanan urang makin bertambah, kana ibadah semakin getol zikir ka Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, muaseur anu dicarios kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten. Tisim kuring di alap cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.